Urang enak rek ngaredok leunca guys, tambahan terong saeutiknya teh ieu bumbuna nya karedok pada umumnya ieu teh aya gula beureum, aya asem, aya bawang bodas, aya cikur, cengek jeung cabe beureumnya, terus terasi jeung uyah saeutik we teh. Uyahna tong loba teuing soalna ke bisi asin teuing nya. Tah ieu teh digerus nepikeun kalembut ieu teh guys. Urang make terong soalna salaki teu beuki leunca. Jadi terongna rek dijieun terpisah gitu, rek nyieun 2 seri ieu teh antara terong jeung leunca. Gitu nya. Terus ieu bedana tah urang mah dibanjur minyak panas ameh teu bau langu atawa nu tarasina kan can dikukumaha jadi ameh asak gitu dibanjur ieu teh minyak goreng panas tehnya. Jeung asa leuwih cikruh we kitu rarasaan teh saleuwih ngeunah dibanjur minyak panas teh tah ieu tuluikeun di rendosnya si leunca na teh ieu teh bebeletukanna teh resep teh mun ngaredos leunca teh bebeletukan tah dina coe teh nya tak tok cenah kitu heueuh ciga ayeuna nu keur usum naon eta teh nok-nok teuing naon ngaranna teh lato-lato zaman ayeuna mah baheula mah urang keur leutik ngaranna nok-nok eta teh tuh nya. Tah ieu tuh langsung di jeruk limau atau jeruk purut ieu teh nya ameh rada seger gitu guys ieu teh. Ngeunah teh urang dahar jeung nu kieu teh sok deudeuyeun nambah sangu teh nya tara kagok 2 piring 2 mangkok meureunan mun dahar jeung sangu poe teh. Tah ieu sok ditambahan surawung meh seungit anu teu resep surawung teu kedahnya di skip we. Tong ieu pokona mah tong riweuh pokona mah nu penting mengeunah nya guys nya. Tah ieu cenah cek zaman baheula mah nya tong dahar dina coet bisi meunangkeun aki-aki sidik ayeuna mah aki-aki teh diteangan nya ningan loba nu neangan aki-aki asal loba duit aki-akina heuh. Tah ieu tinggal di daharna teh jeung nu kieu teh asin japuh geus bener aya can ngomongna lain peda tuh japuh ieu teh cenah heueuh kitu.